Isi. Cah itu. Dia bengok sekala nunggu. Si Haji nak kemana ya? Aku mah sugan ayah Balik sih tau. Terus jatuh. Kemana sih lain kan? Rek. Kalau kata si Haji euy. Nya. Anjir balik ngedata ya. Ayo ngadata liur kana huluna ya. Sakitu spiral teh ayo ngadata. Udah kumaha euy geus ka awas ya ka dieu kana barang antik. Naon eta? Moal beja-beja cokor sapi. Cokor sapi? Mau beja sih lain. Anjir. Anjir salah nyebat. Maksudnya Nah, ke saha? Si Haji pesan lah. Anjir. Ke hayang cokor sapi. Nggak usah ku dewek duitan itu lah. Udah ku Haji mau di duitan, pasti bakal teh gratis. Mau pesan mau di duitan lah. Terus apa wae Haji pelit itu. Cewek tukang tipu. Asli nama manipu ya. Rebut tuh euy. Lalu kieu ya, awak sugane tuh rada ngabret. Lah sieun ngamek si Haji ya teh. Baik ku dewek si Haji mah. Sieun ngamek ke si Haji euy. Siling menangan deui we. Atuh bobodoh beak. Beak atuh bobodoh mah. Sieun ngamek si Haji deh euy. Bobodoh mah tuh mencit sapi mah. Ayo sieun ngamek deh euy. Tak kan. Naon di duitan. Poho. Si lain mah. Sieun ngamek urang RW euy, tanggung jawab teh mun ngamek aing mah. Si Haji mah gampang, pokokna mah. Ku dewek lah butuh we. Ini langsung sekieu. Bayah, geus beurit. Gampang lah. Ya di kolak di kolak. Di kitu lah, ngeunah gaji. Intunya. Lumayan euy. Gua cokor sapi ya. Gas teuing ieu teh euy, cokor sapi teh. Yang tinggal heula di dieu euy. Asaran euy mah. Ulah lah di dieu. Penasaran. Nah, cokor sapi teh ngegeng kieu nya. Ka itu ka dieu. Kok cokor hayam. Anjir. Bombal untuk skala nipu ka dewek paingan tuh sudah tanggal sambung. Itu di kelas gua rusak kelas kona ieu mah tuh. Anjir mah jadi aing teh. Mau cokor sapi teh. Bombal teh tipu deh aing. Aduh, anjir. Buku wasiat tinggalin di lembar anjing 100.000 dipicen. Bawa wae ku mangke terus dibawa ka itu mah kulub